dongeng anu judi hanca kumang Jaya teh carios nyambung judulna Jawarati Kuburan karya Kileksa. Ieu dongeng kahaturkeun etang-etang hiburan pangboberahman. Atuh sakedik wahan katampi sasireun sabeunyereun aya nu tiasa kaanggo ku para wargi. Mun cenah halus Jaya, aduh nyangakeun para mitra. Mang Jaya nyangakeun para wargi sadaya. Mudah-mudahan tiasa aya manfaatna. Da memang para wargi dina dongeng ieu sok aya bae hal-hal anu matak nimbulkeun kahadean. Jadi memang hade jeung goreng teh para wargi aya. Kantun milih-milih bae pan Mang Jaya sering nyebatkeun. Urang kantun milih-milih bae bade milih jalan anu mana. Ngan urang kedah tanggal waler kana resikona. Kitu. Ini jalan goreng eta tanggal waler kana resikona para wargi sadaya. Gak jelas atuh. Aya balitunganana, nah hoyong urang. Balitunganana kana awon. Sadayana ge hoyong sae para wargi janten milih jalan anu hade. Mangga para wargi lah tos teu kedah digamarkeun. Da para wargi langkung maklum dina soal eta mah. Mangga urang lajengkeun bae hanca dongengna nu judulna Jawarati Kuburan karya Kileksa. Dongeng kamari parantos dugika nalika Banara aya dina tangkal teras menta tulung ka si Radia jeung ka Sincang. Namun si Encang jeung si Radia teh masih ting harulang teu percayaeun yen eta nu luhur teh Banara. Mangga urang lajengkeun ieu jeung ngadangkeun. Kulantaran dua jelema nu dipentaan tulungan pating polohok wae. Tungtungna Banara nyarita deui, "Kang Radia, Kang Encang, tulungan abdi Kang urang harulang kitu." Cek Banara bari neuteup kaduaan. Dina kaayaan kitu si Radia jeung si Encang mending ngarenjag bakat ku kaget jeung si Encang nangtung pok nanya, "Oh, eta teh jang Banara atawa jurig?" "Abdi Banara Kang Encang sanes jurig." "Ngatulungan Kang, abdi parantos kasel cicing di dieu." Jawab Banara bari ngagupayan ka si Encang daleungna mah teu ditalian. Nu dirobor-robod kana dahan kai ngan dada jeung puhu leungeun ditambah deui ku puhu pingping. Ari Sincang meni colohok pok ngomong ka si Radia, "Tetela moal salah Radia itu mah jang Banara. Tapi nah bataya di dieu nya. Naon sababna jeung kusaha diborogonna nya. Batak kaget euy." Cek si Encang bari gogodeg, "Oh bener eta mah jang Banara, untung urang teh jang bisa manggihan jang Banara." Ulah kaget cek dewek Encang sabab apaan geus diterangkeun ku malati bodas. Yen jang Banara teh aya nu nyulik, batak teu kudu heran. Sebenarnya jang Banara teh disiksa ku jahat. Kamu teuing we, ieu urang tulungan Jang. Sok, si Radia singkil kasieun ngadadak leungit. "Ya bener, hayu tah urang naek kana tangkal." Jawab si Encang bari terekel naek kana tangkal kai. Rek nyampeurkeun ka Banara. Kitu deui si Radia manehna teu loba carita terekel naek nuturkeun si Encang. Sakedeung oge duanana geus caricing dina dahan kai nyang hareupan jang Banara. Pok Banara nyarita bagi marahman. "Aturan Kang Radia, Kang Encang hapunten abdi parantos ngaganggu ka akang duaan. Margi abdi peryogi ku pitulung." Cek Banara bari ngajak sasalaman. Gap ku si Radia jeung ku si Encang ditampanan. "Aduh, teu sangka akang teh rek meduh teu boga sangkaan sacongo buku ge ujang. Yen jang Banara aya di dieu, nah kumaha mimitina itu Jang?" Si Radia nanya bangun teu sabar. "Nya Jang akang ge kaget tutaya papadana yeuh. Nah ujang betaya di dieu. Kamana manusana legus kumaha nyiksa ka ujang teh?" Si Encang nanya ka Banara bari melong kana beungeut Banara. Nyeh Banara seuri leutik pok ngajawab, "Atur nuhun Kang. Kusumpingna akang duaan ka dieu ieu teh kanggo abdi mah mangrupa hiji pitulung kacida gede hargana. Lalakona mah panjang Kang. Keun engke urang caritakeun ku abdi umpama misal se. Ayeuna punten panglaanukeun tamangan nalian kana dada abdi. Teras abdi turunkeun ka handap. Abdi teh nuju ulur Kang, teu kiatna naon." Cek Banara bari neuteup ka si Radia jeung ka si Encang. Kaayaanana matak pikarunyangeun beungeut Banara katarana pias. "Kamu teuing, keur ulah salampang Jang lah. Sabab bangna akang bisa nepi ka dieu ge dina raraga milarian ujang jeung Neng Malati bodas. Anu geus lila teh aya mulang-mulang, malih mah sareng mama guru." Cek si Radia nyaritana dari anaker puguh Banara menibungakeun. "Atuh nuhun Kang Radia. Nanging
sono Kang hoyong tepang serang anjeunana. Banara meuni bungaheun sabab disusul ku nu jadi guruna. Ujung budak anu milari diri Ujang sasarangan sareng malati bodas. Tapi keun lah urang ceritakeun ke. Ayeuna mah Ujang perlu salamet heula. Rek akang kudu mikiran cara nulungan Ujang ye. Kang memang leres kitu. Temal Banara bari ngareret ka handap siga nu keur naksir luhurna tangkal kai. Ari si Radia pok nyarita ka si Incang dari anaker. Cang, ukur diteangan kurang tetela geus aya hareupeun beungeut. Jadi yakin sanajan pajau jeung mama guru oge taya rugina sabab pinangi jeung untung. Tapi urang kudu mikiran pagawean kumaha carana nulungkeun jeung Banara. Cing bantuan mikir Cang. Ya, teu kudu bingung. Radia gunakeun we tamang ngapan maneh oge boga tamang lain. Sok kaluarkeun urang sambung jeung nu dewek. Lamun kurang tumbuhkeun deui jeung eta tah nu dipake ngaborogol jeung Banara. Sok kaluarkeun ulah bating carita lah. Jawab si Incang bari musibal ngaluarkeun tamang. Dibeulitkeun dina cangkeng sabab sok sadia bae. Kitu deui si Radia gancang ngaluarkeun tamangna. Sarta harita keneh disambungkeun jeung tamang si Incang sanggeus beres tuluy diukurkeun ka handap tetela cukup malah mah leuwih keneh. Pok si Radia nyarita ka Banara. Sok urang mimitian Jang. Eta tamang urang buka anu saterusna Ujang rek dibawa turun ku akang. Mapai tamang nurutan lutung we mun mapai areuy. Beres lah. Akang abi mah ngiringan wae. Jawab Banara bari narik napas panjang tina awahing kuduna. Geus kitu mah daker si Radia digawe mukaan tamang anu ngaborogol Banara. Ari si Incang teu cicingeun manehna masang tamang kana dahan. Dikeun Banara ka handap sanggeus sagala tarapi Banara ditalian ku tamang sabisa-bisa tuluy diukur ka handap dibarengan ku si Radia nu muntang kana tangkal kai. Si Incang mantua nyekal tamang ti luhur. Sanggeus satawatara waktu Banara salamet nepi ka handap. Malah si Incang geus turun bari mawa tamang. Gek tiluanana dariuk dina luhureun akar. Pok Banara nyarita ka si Radia jeung ka si Incang. Hatur nuhun Kang, abdi kalintang ngaraos pingahna tiasa salamet ku pitulung akang duaan. Abdi teh teu nyangka bakal patepung jeung akang duaan di dieu. Sakali deui hatur nuhun Kang, sawang-sawuna Jang. Akang ngarasa bunga sabab geus bisa nulungan ka Ujang. Jeung na deui teh kudu dijieun perkara eta mah Jang. Lantaran turung ti nulungan mah kawajiban urang sararea. Boro-boro jeung batur sapaguron dalah jeung nulian ge jeung teu wawuh, wajib nulungan mah. Tah ayeuna akang rek nanya anu salse ieu nya. Naon sababna Ujang bet bisa kieu? Saha manusana nu geus kumawani nyiksa ka Ujang teh? Jeung ka mana manehna ayeuna? Cing dongengkeun bari ngadeureukeun ka cape. Cek si Radia netep ka Banara mere pertanyaan. Meuni norostos lir kacang ningang kajang pok ditamahan ku si Incang. Bener Jang lah, sok caritakeun akang ge penasaran yeuh. Yang nyaho kana lalakon Ujang. Jadi nama rame cenah da geus ngadenge saware ti Neng Malati. Tarina hayang ngadenge ti Ujang. Mangga Kang. Lakon abdi teh urang dongengkeun, tapi kulantaran waktuna kurang laluasa. Urang caritakeun geulis badagna we. Cek Banara bari darak-dak nyaritakeun pangalaman ti mimiti liar ti kalapanunggal. Tunggu ka harita kabeh nu kaalaman dicaritakeun. Puguh si Incang jeung si Radia meuni ceruk-cerek bari gogodeng. Ngarasa kataji jeung muji kana lalakon Banara. Maranehanana ngarasa reueus boga babaturan maju dina hal pangalamanana. Ngan memang mata ketir ari ngadenge kasangsaraan mah komo ari nempo kaayaan Banara anu sakitu ripuhna. Akhirna pok si Radia nyarita. Waduh, tete lalampar pangalaman Ujang teh. Nuhun atuh ari kitu mah jeung Banara akang ge merasa bungah jeung reueus boga babaturan anu aya paningkatan teh dina pangalamanana. Sabab tangtu Ujang teh bakal jadi pamimpin si 7 jago. Akang ngadukung we sakuat tenaga. Bener dia eta carita teh akur jeung si ati dewek euy. Akang ngarasa bunga jeung Banara, mudah-mudahan we Ujang bakal salamet sarta laksana jeung sakabeh cita-cita Ujang. Cek si Incang. Bari ungut-ungutan duana ge ngarasa bunga ngadenge lalakon Banara. Sabab kaitung hiji kamajuan sok sanajan loba bahayana. Hatur nuhun Kang. Abdi nampi kana kasatiaan akang duaan. Abdi moal hilap kana eta kasayan. Sanggem paripaos teh mah. Berat nuhun, berat nanggung, berat narimakeunana.
mudah-mudahan we panggu hati akang duaan diijabah ku Allahan Maha Kawasa. Nanging abdi panasaran, nah kumaha lalakon pangakang tiasa dugi ka dieu. Cobi abdi pasihan terangkan, cek Banara bangun panasaran. Sok caritakeun ku maneh tu cang lah. Dewek maera nyaritakeunana komo inget kana kejadian terima. Saya gelak-gelakan dina tanu, saya era euy. Sok aya wae nya ibu pikiran teh kalakuan cek si Radia. Bari ngareret ka Sincang nu dititah nyarita pok ngajawab. Ulah, urang caritakeun kabeh. Mun urang sing salah we urang nya sabab nu diteangan lagi geus kapang ieu. Sok badungan yang Banara, ku akang rek dicaritakeun lalakon sabenerna. Mangga Kancang, sok atuh bere ngawitan. Jawab Banara bari neuteub ka Sincang. Geus kitu mah barabat Sincang nyaritakeun sakabeh lalakonna. Ti mimiti kaluar ti paguron nepi ka danget harita, kabeh ditetrek taya nu kaliwat. Malah mah lalampahan basa diudag guririwa oge dicaritakeun. Nyaritana dibarengan ku sempal guyon atuh puguh matak gembira. Banara asa kahibur ayeuna mah reug-reug lantaran geus bisa riung mungpulung jeung baturna sapaguron. Tapi itu lalakon teh yang jadi pokokna mah lalakon teh panjang gitu tah cek Sincang mungkas caritanana. Jangan kitunya hatuh nuhun tukang tetela akang duaan teh katuh mama guru mahaja milarian ka abdi lantaran ngarasa melang bisi abdi manggih bahaya. Tetela abdi teh mun diperhatikeun pisan ku mama guru sedengkeun abdi can bisa mulang tarima ka guru. Cek Banara bari ngalima ngarasa kagagas ku kahadian guruna. Eta mah kewajiban atuh jang hiji guru kudu tanggung jawab kana kasalamatan muridna. Matak wajar we lamun mama guru ngider neangan Ujang jeung Neng Malati teh. Da geus teu kudu loba pikiran aya majang lah. Ieu urang nyusul Neng Malati jeung mama guru bisi hese deui neangan ke. Sebab ieu teh kaayaan di leuweung deui. Cek si Radia bari singkil. Ari si Incang kita tadi oge geus beres ngagulungan tamang tuluy di jingjing. Ari Banara pok ngajawab. Kang Radia, kek sabar bila sekedap lawa keangkat. Margi ayaken hiji hal anu kedah diuninga ku Kang Radia katut Kang Encang. Nyata perkawis jadi abdi pisan. Naon yang Banara? Sok atuh ceritakeun. Abdi teh teu kiat lempang Kang Radia, bujeng-bujeng tebih. Dalah numpang caket nage teu kiat. Awak abdi ampir teu aya tenagaan. Munangtung teh mah ngan saukur bisa nangtung nawungkur. Moal ajeng sakumaha jalma nu kuat. Tah ku jalaran kitu kumargi upami urang di dieu bae caricing bari ngantosan mama guru atawa malaki bodas. Cik Banara terang-terangan nyaritakeun kaayaan dirina. Oh, ulah salembang jang Banara lah. Jeung tibatan kudu cicing di dieu mah leuwih hade akang we ngagandong jang Banara. Sabab cicing di dieu matak bahaya. Jeung dieu moal kapangih ku mama guru teh lantaran teu terangeun. Ayeuna mah hayu we ngagandong lah. Ku akang ke di jalan gantian jeung Sincang. Lain kitu cang. Cik si Radia bari ngareret ka Sincang. Nyari kapaksa mah teh ya halanganana. Sebab memang kudu kitu urang teh. Urang kudu buru-buru ini ti dieu, tapi najang Banara teu hayang barang dahar. Taya nangka sapotong deui nu asak, lumayan keur tambah lapar mah. Cik si Incang bari nunjuk kana nangka. Heuh benernya. Sok atuh barang dahar heula lah. Jeung deui da akang ge lapar keneh jeung Banara. Sok ah ngadar heula nangka ye lumayan ubar lapar. Cek si Radia bari ngareret ka Banara. Nuhun Kang Radia, Kang Encang memang abdi ge lapar. Margi ti enjing ti acananda katurug-turug wengi Ciramono. Jawab Banara bari mangut atuh geus kitu mah dakar tiluanana ngadalahar nangka. Mani paronyona keur da puguh tas capek. Sanggeus nangka beak Banara digandong ku si Radia terus arinit ninggalkeun eta tempat. Maksudna rek nyusul Mama Sutara nucan puguh tujuanana. Sabab teuing ka mana nya kudu nyusul, pokona mah asal maju bae. Banara kacidangah lasna nempok kabelaan batuna. Nyatana si Radia jeung si Incang duanana kalayan sabar tur ikhlas marawa Banara. Padahal tadi mah sakitu lengoh oge minang kukulutus bakat ku capek, tapi ayeuna mah teu kadenge kukulutus. Sajajalan ngarobrol sagala diceritakeun silih tukeran pangalaman. Para mitra kaum dangu, cag urang tunah heula lalampahan Banara nu digandong ku si Radia. Kitu deui lalampahan supala katut Mama Sutara jeung Malati bodas anu urang tunah heula.
Ege bakal kasamper deui ayeuna urang caturkeun hiji lalakon anu geus lila katunda-tunda. Nyatana si Saron anu keur ngider-ngider di pagunungan Naga Sukma. Manehna terus-terusan ngasru ka sakuliah eta pagunungan, unggal tempat didatangan, unggal rungkun disusul, unggal tangkal malaka dipariksa. Beurang peuting tetep teu beak sumanget, si Saron memang jelema anu kuat dina nyekel pamadegan. Tara babari pondok pangharapan kayakinan nu nancep dina dada kuat pisan buah malaka hideung teh yakin jeung pasti bakal menang. Waduh, tetela hese harus dipake mah. Kamarana buah malaka hideung teh apan baheula mah loba. Tapi najan kudu dipapai kabeh sagunung ku aing moal burung dilaksanakeun. Nu penting jang banara kudu kaubaran sarta kudu cager deui. Poe ieu eta barang kudu beunang, si Saron teu meunang gagal. Cik si Saron bari nepakan dada celang-celang luluncatan dina luhureun batu. Pareng manukan ka gebah ni rabeng haliber. Si Saron mata gular-giler galak pisan lir mata heulang. Unga tempat katempo kabeh ku si Saron. Deulila celang-celang luluncatan deui. Clek nincak hiji batu nu aya di puncak Gunung Naga Sukma. Urilak panon si Saron nyapukeun paneuteup ka sakuliah eta tempat. Kabeh anu lesot tina paneuteup si Saron kalakuan teu beda jeung hiji heulang anu keur ngintip mangsana. Sanggeus rada lila breh ku si Saron katempo aya hiji tangkal malaka nu rada aneh. Sakabedahan siga ngeluh ka handap daun carang sarta pernahna dina batu gede. Cek saliwat mah asa mustahil sabab hiji tangkal nancep dina batu gede. Tapi memang kitu kanyataan anu katempo ku si Saron. Eta tangkal teh terus diteuteub meuni lila pisan, mata si Saron teu ngiceup-ngiceup. Beres. Kapanggih ayeuna mah. Jawab si Saron sanggeus rada lila. Geus kitu celeng-celeng luluncatan menikasit bangun teu sabar. Hayang geura anyog kana tangkal malaka nu beda jeung batur. Teu lila geus tepi, clek si Saron nincak batuna. Puluh tanggah nempuan buah malaka. Sanggeus rada lila cakakak si Saron seuri menila lengakan. Tebung kapanggih buah malaka hideung. Si Saron moal mundur lamun can meunang. Hasil ayeuna mah. Hasil. Cek si Saron beri celepung luncat ka luhur. Clek dina dahan rada gede, ragamang leungeun katuhu ngarawel buah malaka. Hiji nurupana hideung sakumaha nu keur diteangan ku manehna. Gap dicekal terus dipetik. Tapi eta buah kacidaliatna teu beunang dipetik kitu bae. Hulang si Saron ngahulang bakat ku kaget. Lantaran eta buah malaka hideung teh teu bisa dipetik gagangna jiga dijieun tina kawat wajah. Bangsat sia, kurang ajar, rek ngalawan ke si Saron. Dikira aing rek sieun, dikira aing teu wani. Pina kadar buah malaka ditiruk sakuai. Ciat, cek si Saron bari gerahkeun sakabeh kakuatanana. Terak, cedak gur di jero mantara aya hiji gelap. Maninga geleger bumi alam ngadadak ingeum. Hiuk aya angin ngagelebug tarik naker. Sora munggah ngaguru si Saron rada ngahuleng. Sabab bareng jeung beunangna buah malaka hideung. Dak dumadakan alam jadi robah teu beda ke hujan angin. Langit angkeup di jomantara teu boleh pati geleger sora gurudug menipa susul-susul. Tetela buah ajaib. Dialah hiji nimbulkeun gelap jeung gurudug. Dibarengan ku ngagelebugna angin meuni limungan. Lamun dipetik buah siki rek aya kajadian naon ha? Rek ngalah hiji deui aing hayang nyaho akibatna. Cek si Saron bari gap nyekel hiji deui. Srat ngerahkeun tanaga sakaligus. Terak celegur di jomantara kadenge aya sora ngageleger mata ketir. Gerung disusul ku sora angin ngaguru handaruan. Riang bumi alan euneur siga aya lini gede. Cakakak si Saron seuri nanakeun anu suka hati. Sabab nu diteangan geus hasil. Hasil ayeuna mah. Tang bujang banara bakal cagur deui. Bakal cagur deui ujang banara. Sabab ngan buah malaka hideung nu bakal bisa ngubaranana. Tapi dua mah teu mahi, aing rek ngalah hiji deui. Ci, lamun tilu siki diala kumaha kaaya di dieu.
Cek si Saron barigap nyekal buah malaka hidung. Sasiki serap terak celegur gulap cegur gelap dordar kudu meninga guru. Tulina gerung angin meninga guru mawa mega hidung anu kandel. Rep kaya jadi poek mongkleng. Mani meredong jika tipeting telila paralak hujan turun meninga gebret lir dicicikeun ti langit. Kurilap kilat meulah moekna poekna harita. Ceger disusul ku sora gelap nu teu eureun-eureun. Kaayaan mata keung jeung mata ketir. Kaayaan nungguh ngaguru. Sora angin pacampur jeung sora hujan dibarung deku pating kurilapna kilat disusul ku sora guludug. Waduh. Nah jadi kieu ye. Nah naon sababna buah malaka hideung bet ngonang angin jeung hujan. Mata kaget, mata heran jeung mata pikiran. Aing can ngarti kana ieu perkara. Tapi nu penting pikeun aing buah malaka hideung. Pikeun baranjang banara mangsa bodoh di dieu rek kitu rek ieu ge. Aing kudu buru balik. Cek si Saron bari rek luncat tapi cegur aya gelap nyamar kalabah dinya. Juralit, bro. Si Saron rag-rag gahanap mangkaning ninggang batu. Lamun lain si Saron mah tangtu awak bakal ajur. Tapi korejat si Saron hudag bari kukul tu sorangan. Buah malaka hideung dicekel ampir-ampiran lesot. Tapi untung pageuh tiluanana pageuh dikeupeuh. Bangsat sia. Naon sababna bisa kieu ha? Cek si Saron bari tangah kana tangkal malaka hideung. Barang breh teh kebeg si Saron ngakebeg satakar kebeg. Sabab tetela tangkal malaka hideung teh geus hurung kaduru ku seuneu akibat tina samran gelap. Hurang si Saron ngahulang bakat ku kaget. Tarang ngariut teu didapok ngomong bari mundur lalaunan. Waduh. Untung aing kaburu ragrag. Lamun teu pasti kaduru ku seuneu gelap. Edan. Nabat jadi kieu ye naon sababna tangkal malaka hideung jadi kaduru kieu? Gelap biasa atau gelap jurig ha? Mata kaget tapi kajeun. Barang geus di tangan ku aing geus kapanggih aing kudu buru balik. Cek si Saron bari malik terus buah malaka hideung diasupkeun kana saku pesakna. Saku pesak, saku baju. Tapi kakara ge salengkah seak kana sirah aya nyamber lep si Saron ngelok pros nyerang teh nyamos. Kebeng si Saron ngakebeng. Terus culang cileung nyangan ngabongohan tapi teu katempo. Kaayaan harita tetep poek hujan gede meni teu eureun-eureun. Angin ngaguru handaruan gelap dordar guludug kawas ngahaja ngagigila ka si Saron. Dibarung ku pating puri nyaina kilat. Anu pating curelat lir pedang alam anu kacida gedena. Atuh anu sanggup meulahkeun kaayaan poek. Srog si Saron masang kuda-kuda bari taki-taki ngadaguan datang na musuh. Sabab teu mustahil bakal aya deui nu nyerang. Heran. Nabat loba gogoda ieu. Nah buah malaka hideung teh cocokan siluman kitu. Kam cadol sia ngaganggu ka aing. Kam kapanggih mangglukna dirieu sia ku aing nepi ka buluk deuleu. Cek si Saron bari taki-taki sakabeh perhatianna dikerahkeun pikeun narima kana naon-naon nu bakal tumiba. Bisi aya nu teu kanyahoan. Keur kitu hiuk di tukangeun punuk aya angin. Tenggelan anu kacida tarikna, tapi perasaan si Saron kacida sekeutna. Lep manehna ngelok di barengan ku suku kenca ditarik ka hareup. Sarta badan malik ka tukang. Tapi siut dada yang nyamber daya dag si Saron ngacengkang. Gancang ditahan ku suku katuhu. Siut banget aya di nu narajang. Gila los nu narajang nyabet angin. Si Saron kacida keheuleunnana. Sabab musuhna teu katempo anu karasa ngan angin panenggeulna nu pating sariut matak paur. Jadol sia. Awas. Hujan rek diduluk sia ku aing. Angin rek ditiup sia kabur. Kaaya nu tadi caang kudu balik deui kana caang. Aing moal nyerah kanu kieu patut. Rasakeun sia sedan. Cek si Saron bari krep nangkeup harigu meni rekep. Sep. Narik napas panjang terus ditahan. Bari ngerahkeun kakuatan pikeun musir pangaruh goreng ti musuhna. Sabab si Saron boga kayakinan yen ieu kajadian teh lain kaayaan wajar, tangtu aya nu ngaturna. Ku bangsa siluman atawa jin kawantu pagunungan naga sukma geus kawentar loba sukma anu kumalayang kurang sampurna.
Mata telah pagunungan naga Sukma telila gurila berai cina awak Sisaron keluar sinar panas anu bakal ngalawanan pangaruh siluman. Punyai Cilegur aya sorangan geleger mata katorekan, gerung angin meninggal guru, dua kekuatan batin diadu di Jomantara, barang jeng pating gurilapna sinar tina awak Sisaron, cerit di Jomantara, loban pating koceak mata kuatir, sorana minuhan alam naga Sukma. Ampun, tobat, ampun. Pating jerit, reang patemalan terus disusul ku soran pating Jelegur. Ungalayan ngajerit ditema ku soran ngajelegur kitu jeung kitu bae. Lamun dibilang leuwih ti 100 kali sedangkeun Sisaron tetep ngerahkeun sakabeh kakuatanana. Sakujur awakna anu hurung bakat kurongkah tanaga nu kaluar. Ngahaja pikeun ngalawanan hawa tiis anu kaluar tina gunung naga Sukma. Darilah hujan beki orot, angin beki letik, gelap beki carang, gurudu gurangan, malah tungtung nama jep jempe. Tekadenge naon-naon para mitra, hujan raat sarta kakayan robah dari caang, sabihara sabihari. Atuh harita Sisaron ngomong sorangan. Sabaraha kakuatanana, tetela pangaruh siluman nu ngahajar rek ngagagu ka aing. Dikira aing rek eleh ku bangsa kitu. Manehna teh nyahoeun yen aing teges ngalakonan hirup di alam siluman. Cicing di tapel wates. Antara lahir jeung batin, antara pae jeung hirup, antara alam rame jeung alam gaib. 20 tahun di jero kuburan cukup pikeun nganyahokeun sifat siluman. Cek Sisaron bari ngusap kesang nu ngucur dina beungeutna. Geus kitu mah ret kana tangkal malaka hideung. Barang breh tetelangan tinggal gulukan areng, sigana mah tangkal malaka hideung bea kaduru. Barang jeung kitu cakakak aya nu seuri bangun bunga pisan, sora euneur handaruan meninga gerem minuhan alam pagunungan naga. Ngaso. Kumaha eta sora para mitra sadaya anu seuri teh anu minuhan alam pagunungan naga Sukma. Sharon ulah waga bunga sia elehkeun heula awak aing kakara sia bisa mando ayo geura serang diri aing sia Sharon. Hah? Bisa ya deui we. Naon jadi loba jurig di dieu. Kurang ajar sia dikira aing rek sieun, cek Sisaron bari kakerot nahan amarah. Ambekan renghap ranyug suku ngageter bakat ku keheul sabab rek balik teh aya nu ngahalangan. Sedan. Geura kaluar sia. Dikira aing rek sieun ku sia. Aing moal mundur deuleu Sisaron cadu lamun kudu eleh ku sia. Keluar si sedan, cek Sisaron nangtang gelut. Tapi teu anu ngajawab kaayaan tetep sepi nu kadengingan sora Sisaron balik deui aweuhanana bulak-balik matak lowang. Puguh Sisaron ku kulutu sorangan. Sugan lieur jurig Hari tadi nangtang perang diajak teu ngajawab. Dasar curiga sebelahan sia. Koroyong Sisaron ninggalkeun eta tempat. Tapi kakarage 5 lengkah jeleng di hareupeun aya nu ngahalangan. Hiji makhluk gede luhur mata bolotot segede terong. Sihung rangeteng matak paur beungeut karadak pikagilaeun bitis pating berhil matak gila di tempona. Dihias ku bulu nu baradag jeung heuras reg Sisaron ngaraneg terus molotot ka eta makhluk barang ret cakakak Sisaron seuri. Geding sia jin hibrid rek nanaon di siang ngalangan kai Nage sayang modar sia ayo nyingka deuleu di sini duruk sia ku aing cek Sisaron bari molotot ka makhluk anu aya di hareupeunana. Cek Sisaron mata teh jin hibrid cakakak jin teh seuri meninggal gerenggeng mata katorekan lamun ninggalai ningal di Sisaron mah tangtu ku ngadenge seuri nage bakal ngalengak kapaehan.
Saron memang aing dia bangsa jin gunungan dia tempat dulu ya bab memang yudih negara kagawasan bangsa gaula anyun bangsa manusia itu bisa ninjakan dia homo anyun bari ngarusak rumah dak ngabangsa sia kudu modal ayo pulangkeun barang nugas digubugu sia lamun henteu nyahoy sorangan sia bakal diwajak sia kuai diwajak jadi kira ingrek sieun ku sia moal sieun si Saron majin kablamero sia sagara sia si Saron morotot bari nulak cangkeng kesieun ku jin anu ngabedegah hareupeunana pudik di jin nafsu lantaran asa dihina ku hiji manusia colad bulan maju salengkah pok ngomong bari morotot ngaran aing jin Kalajugang lain jin ibrit sakumaha jeung ngomongan sia deui ayeuna sia kudu modal kudu jadi lebu di dieu rasakeun gada aing bakal ngabubukeun sia deui cek jin Kalajugang parawargi sadaya bari ngupai ka langit dadak sakala dina leungeun katuhu geus aya gada sagede tangkal kalapa puhuna lamun dibabukeun ka manusa tangtu bakal remu pok si Saron nyarita Kalajugang ngaran sia ari jin iprit ka mana pernah naon sia ka manehna nah halo incu anak buyut sok nyari dagaing nyembe sia nyin ibrit nadang aing deuleu manehna geus eleh ku sia moal wanieu deui kaluar ayeuna aing bakal modalan ka sia sabab sia geus loba dosa ngan sameme sia modar sok geura pasrahkeun eta barang ka aing sabab eta teh nu aing deuleu cek jin Kalajugang bari morotot ka si Saron nyeh si Saron seuri pok ngajawab teu naon ari kudu dipulangkeun deui mah tang duku kaula bakal dipasrahkeun tapi bejadkeun heula dadak kaula lamun kaula geus ngababatang jadi banusan kop ieu barang cokot ku sia manungsa hayang dirujang sia ku aing rasakeun ieu cek jin Kalajugang bari ngajungjungkeun gada Satakartanaga hiuk dibabukeun kana sirah si Saron tapi cileng si Saron luncat ka gigir celegur gada ningang kana batu punyai kembang seuneu meni muncrat ari batu ajur jadi lebu cakakak si Saron yang serikeun sangka geuning belegung sia teh majarkeun ari bangsa jin megaga mana buktina bodoh sia si Saron bari ngancunan seak jin Kalajugang ngabantingkeun gadana ka gigir nu diarah palipisan si Saron suragada ngahyung handaruan hiuk lep si Saron ngelok terus gada nyabet angin bareng jeung kitu si Saron ngarojokeun peureupna kana kelek jin sabaut gedung wayuh haramnya oleh sia manungsa rasakeun sia gada aing deuleu cek jin bari malikeun gadana dikepang ti kencak kakatuhu dicekal ku dua leungeun ari suku ngajegang lebar pisan hiu blesur harita gada jin ngancam kana dada si Saron tapi blug si Saron ngalabuhkeun maneh kireleng awakna kireleng tarik naker gedung nengar suku jin geleger aya sora nu ngacelegur kaleong blug jin Kalajugang labuh sora ngageblug matak paur bumi karasana euneur gada lesot tina ngagorong jauh pisan korejat si Saron hudang cekok iga bulung jin ditajong Satakartanaga aduh
cek jin kala jugang bari muringis tuluy pepelengkingan sigan nyeri beteng tapi telila korejat hudang deui seak najong ka si Saron tapi kilek si Saron ngakiwarkeun awakna bari dibarengan ku ngababukeun pigelang leungeun anu kana bincurang jin kuak si jin dengan jero deui pramitra waduh tobat panas aduh panas jin kala jugang koko wowongan jiga nu gelo beungeut tanggah nahan kanyeri puguh si Saron menibungaheun srog maju dua lengkah hiuk jimat jin ditonyok satakar tanaga kuak jin beuki tarik ngagerona sora ngageleger minuhan alam naga sukma abuhanana bulak balik mata kukurayeun bulu punuk ku si Saron teu dibere minge hiuk hulu angan jin dari tonyok satakar tanaga malah mah para mitra setengah tina kakuatan si Saron dikerahkeun kabeh cerit jin kala juga ngacerit mata kuatir sora malas melis mata katorekan lengak bru jin kala juga ngerubuh les leungit tanpa lebih hilang tanpa karana cileg ngajang gelek jadi hiji itek nu dijieun tina dahan tangkal malaka hideung paladug eta itek teh aya haseup kipis siga nu dikulum huleng para mitra si Saron ngahuleng ku kaget tapi akhirna mah nyakakak seuring teu buru modal sia jin kurang ajar si Saron kacida bungaheunana lantaran pamaksudan teu aya nu gagal tapi satamatna si Saron nyarita pok aya nu ngajawab ulah can modal Saron tapi gaula geus teu kuat ngalawan ka anjeun lantaran gaula moal waka modal gulandaran kidu bikin ngareng segun ieu bergara sanggan anjeun teu panasaran kop bawa dahan kain aya hareupeun anjeun sarda gunakeun bikin ngonang gaula di mana anjeun ngabutuhkeun tenaga gaula dang tu datang saha anjeun najin kala juang cek si Saron bari neuteup kana dahan tangkal malaka hideung bener gaula jin kala jugang gaula dalu ka anjeun gaula moal gumawani ngaganggu ka anjeun malah gaula lek milu ka anjeun yok geura bawa dahan kain aya di hareupeun anjeun sarda buah malaka hideung bisa dibawa ku anjeun kalawan bebas gaula moal ngahalangan moal ngaharu biru dah gitu kasangguban gaula teh Saron cek jin kala jugang kalayan teu nemongkeun jirimna syukur atuh kala jugang nyindahan gair digunakeun pikeun di teu gaula sarta bakal diwariskeun ka Jang Banara syukur kala jugang hayu ayeuna urang mulang kalebur kula pikeun nepungan Jang Banara cek si Saron barigap nyekal kana dahan tangkal malaka hideung terus dipake itu truk getruk dipake notogan batu riyeg bumi karasa ingung hiuk ayangin ngagelebug tarik pisan sora munggah ngaguru si Saron kerung bangun kaget tapi akhirna ngarti kana naon-naon nu kajadian nyeh si Saron siri sorangan aing menang hiji tekan walus jeung kuat utang tu lagi bakal mampu melawan itek sini di kalingjing yaitu kudu dibikeun ka Jang Banara tungguan ujang ayo urang ini ka juang cek si Saron mari lempang kalayan tenang dina saku baju aya 3 siki buah malaka hideung ari dina leungeun katuhu aya dahan tangkal malaka hideung nu mangrupa itu katempo bangun kuat jeung aya pamoran Kulilapan jika hurung getruk si Saron ngagunakeun itekna siuk dituturkeun ku sora angin anu ngaguruh matak paur tapi si Saron tetep lempang kalayan tenang beuki lila beuki jauh ti urut tarung jeung jin akhirna srog ka hiji jalanan munggung harita si Saron teu lumpat tiga setan tapi lempang biasa sakumaha adat manusia lengkahna tenang tapi pasti sedangkeun jin kala jugang tetap nuturkeun kalayan sabar marengan si Saron rek mulang ke tempat Banara Cicing
nyatana kalembur Cilayung lempang dijajabkeun ku sora manukan recet di sarada. Di kajauhan sok kadenge sora sasatuan leuweung pating jararit, tapi si Saron teu kapangaruhan tetep lempang pinuh ku kayakinan. Bareng jeung kajadian kitu para mitra, dilebakeun si Saron aya 2 jalma nu keur lalempang bangun lungse. 2 nana ngalenghoy jiga nu beakeun tanaga, eta 2 jalma teh tayalian Iwati Nyi Maria jeung si Tergosideng. Anu ngahaja harita teh daratang ka pagunungan Naga Sukma rek nyusulan si Saron ngalaporkeun ngeunaan Banara jeung sapara kancana. Bari lalempang teh pok Nyi Maria nyarita. Mamang, urang parantos dugi ka gunung ka suku Gunung Naga Sukma. Rupina saparapat jam deui oge bakal dugi ka puncakna. Tah di dieu jalan rada sesah margi nanyak sareng seueur batuan sareukeut deui. Nyi Maria nyarita bari tetep lempang teu garideur. Pok si Tergosideng nempas nyarita sarua bari lempang kalayan salse. Syukur Nyi Maria, mun kitu mah urang teh tere tepi kan dijunjung. Mudah-mudahan we si Tangkora Kideung kababari kapanggih. Sabab urang kudu buru-buru ngalaporkeun kaayaan di lembur Cilayung. Utamana nu tumiba ka Kalasugih. Manehna ditahan ku Nini Kalingking, karunya temen lamun nepi ka ajal ku si Nini Kalingking nu peote. Pangkaning budak moral loba keneh harepan. Beda deui jeung nini-nini nu tereh modar. Cek si Tergosideng nyarita bangun keheul ka Nini Kalingking katara dina carita anana ngandung amarah. Leres Mamang, da abdi ge parantos tiasa ngabayangkeun tiasa nyawang kumaha akibatna lamun aya di guhan Nini Kalingking. Bujeng-bujeng kanu sifatna musuh hatta nepi teu wawu adalah ka abdi ge manehna teh ngarah-ngarah. Malah ma abdi teh sakedahna milarian budak parawan 2 pikeun dipasrahkeun ka manehanana. Nanging aya untungna abdi tiasa patepang jeung ngaran Malati Bodas. Nu akhirna abdi tiasa ngagabung sareng Banara anu agung tur wijaksana. Anjeunna mah adil sareng karunyaan teh. Teu jiga Nini Kalingking sok hayang meunang sorangan paman. Cek Nyi Maria ngabudalkeun eusi hatena. Lantaran asa ngarasa lugina geus bisa bebas tina ancaman Nini Kalingking jeung deui boga gunung panangeuhan. Nu bakal bisa nang tayungan ka manehanana. Sedengkeun si Tergosideng meningarenyag utamana barang ngadenge carita Nyi Maria nyabit-nyabit kana perkara 2 budak parawan, pok nanya ka Nyi Maria bangun penasaran. Keke Nyi Maria tadi teh nyai nyaritakeun tina perkara tugas Nini Kalingking. Nu ditah ka nyai ngilangkan milarian 2 budak parawan. Nah keur naon teh cenah? Asa kaget Mang mah. Bade dianggot umal saurna teh Mamang kanggo syarat supados kagagahan Nini Kalingking timbul deui saktina sarta umurna beuki namihan deui. Ceuk Nini Kalingking mah hiji budak parawan teh bisa namahan umur welasan tahun deui kitu cenah Mamang. Jawab Nyi Maria. Satarabasna dicaritakeun sakumaha ceuk caritaan Nini Kalingking. Nah kumaha makena teh nyai cik-cik Mang bejaan sakalian. Asa bet aneh mah yeuh. Kumal teh mani kudu ku jelema, dasar manusia jahat Nini Kalingking mah. Cek si Tergosideng bari kerung tapi tetep lempang. Duka kumaha ari makena Mamang? Margi teu kantos ditaroskeun jeung deui matak gila Mamang. Lamun abdi teu tiasa meunangkeun 2 budak parawan cek Nini Kalingking abdi bakal jadi gantina. Amit-amit sieun abdi mah Mamang. Cek Maria ngabidi-gidi. Siga nama geus bisa nyawang kumaha akibatna lamun cicing di guha Nini Kalingking. Uluh, kitu geningnya. Waduh, mun kitu mah matak pikasieun meureunnya. Tetelan Nini Kalingking teh jahat. Palang siang Kalasugih ge cilaka atuh. Kumaha urang teh Nyi Maria? Si Tergosideng humaneuar bangun bingung. Ari Mamang, apaan urang teh pangna datang ka dieu oge rek munut pitulung ka Tangkora Kideung. Mudah-mudahan we nu diteangan teh gancang kapanggih. Tapi abdi mah capek Mang urang diren we heula. Cek Nyi Maria bari koloyong ka sisi jalan. Gek diuk bari nyang hunyar lamar tuluy bitisna diurutan ku 2 leungeun. Gek si Tergosideng ge diuk geus kitu mah pok nyarita kalawan tenang. Bener nyai, mudah-mudahan we si Tangkora Kideung teh bisa buru-buru kapanggih. Sabab urang perlu pisan ku pitulung bisi Kalasugih cilaka manten. Manehna kudu ditulungan ku urang.
si tergos hideung bari tangah pipikiran anak kumalayang deui kana kajadian geus kaliwat utama nama basa di udag-udag kunini kalingking. Mun kitu mamang da abdi ge hawatos atuh kakala sugih teh margi anjeunna kalintang sabarna sarta teu kasar jiga malati bodas. Anjeunna nyaahkeun ka abdi malah mun teu dihalangan mah ku kala sugih teh abeungeut abdi ge pasti seep dikeureutan ku peso malati bodas. Cek Nyi Maria bari ngusapan beungeutna. Gebeg Nyi Maria ngagebeg para mitra sabab tetela ayeuna mah raheut geus cager deui teu karasa nyeri jeung lemes diusap teh. Rai Nyi Maria ngumar cimata. Tidinya mah para mitra abahing ku ngerasa bunga pedah raheut dina beungeutna geus lita. Nempok kitu si tergos hideung kaget pok nanya bari kitu. Nyi Maria kunaon nangis? Da geus ponok pangharapan atawa kumaha Maria teh? Ulah kitu Maria pamali teh. Mamang, abdi teh sanes nangis ku sedih. Tapi ngerasa bunga taya papadahna. Margi tuh tingali beungeut abdi geus cager deui. Teu karaos nyeri sareng lemes deui ciga aya urut raheut. Cek Nyi Maria bari nemongkeun beungeut ka si tergos hideung. Terus ku si tergos hideung ditegas-tegas tetela bener geus cager malah mah teu aya cedana. Pok si tergos hideung nyarita. Alhamdulillah. Kuning diijabah ku Allah. Nyi Maria bisa cager deui sakumaha biasa. Nuhun Maria mangge bilu bunga. Hatur nuhun mamang. Nanging ulah lami teuing liren hayu urang mios deui bilih si tangkorak hideung teu kapena. Cek Nyi Maria bari jung nangtung. Padahal tadi teh kacida capena cigana bae kaubaran ku rasa bunga nu minahan dadana. Lantaran raheut dina beungeutna geus cager deui sarta ceuk si tergos hideung ge teu aya cedana. Atuh jung si tergos hideung ge nangtung pok nyarita bari singkir. Ayo Nyi Maria, urang nanyak deui sok Maria ti payun. Mangga mamang, jawab Nyi Maria bari terus leumpang deui. Dituturkeun ku si tergos hideung buanana naranyak kalayan tenang. Dijajapkeun ku recetna sora manuk leuweung. Sedengkeun panon poe kira wanci pecat sawen harita teh. Cahaya teu pati panas sabab kahalangan kudang daunan anu kanel. Beuki lila nu lumampah beuki jauh malah akhirna mah srog ka hiji palataran nu lega. Tetempoan plumplong mata kuaas pagunungan menipating parentul. Ngan hanya ka dirinya mah tatangkalan carang malah lolobana mah ngan ukur rungkun manjah jeung aruy-aruyan. Mending ngagarayu sarta diunggal tempat loba batu gelede menipating jung kiring sagede-gede deui. Reg Nyi Maria ngaraneg heula leumpangna kitu deui si tergos hideung. Aduh, ieu teh nepi ka dieu di mana ieu teh Nyi Maria? Kita pagunungan Naga Sukma mamang hiji tempat anu angker ratur seueur juringna. Kitu numutkeun wartosna. Nanging abdi mah dadacan kantos ngalaman. Cek Nyi Maria rarat reret. Nempok kaya di dinya pok si tergos hideung ngajawab. Ieu pagunungan Naga Sukma. Uluh. Paingan atuh menikah sohor. Dapat tempatan lagi matak siun. Batu gede meni parentul. Aruy-aruyan ngagarayun. Tangkal malaka ancal-ancalan. Asa ditega tapi dikuriling ku leuweung geledegan. Mata kegung. Itu manuk menirabang halibaran jika kagebah ku maung atawa gajah. Piraku mamang di dieu mah teu aya gajah. Upami maung mah aya we. Abdi di kantos mendakan ari maung mah, tapi mamang itu saha itu keur leumpang meninggal salese. Inggih, bet gede angin. Itu mamang tangkal kayu menipating pelenon. Nyi Maria paciweuh bari tutunjuk kebeg si tergos hideung ngakebeg. Bakat ku kaget sabab memang didinya teh ngadadak gede angin. Tapi si tergos hideung tetep melong kadukeur leumpang ti kajauhan. Nu tetela eta teh si Saron anu rek mulang ka lemur Cilayung. Leumpang dibarengan ku jin kalajugang. Dijapkeun ku sora angin anu ngaguruh mata ketir. Waduh, tetela manuk teh kagebah ku manusia teteh Nyi Maria. Lain kagebah ku gajah atawa ku maung itu tetela pisan. Itu teh manusia. Nah saha maneh teh nya. Buah si tangkorak hideung teh nya. Laras mamang abdi mah apal kana dadeganana. Sareng kana bengker sirahna. Omat sing ati-ati mamang bisi anjeunna salah sangka nu akhirna bakal ngabinasa ka urang duaan.
Abi mah yakin eta teh si Saron alias si Tangkorak Hideung teh. Cek Nyi Maria bari rada ngageter sabab ngarasa hariwang bisi si Saron ngayakeun tindakan anu ngadadak lantaran Nyi Maria geus ngarumasakeun loba kasalahan ka si Saron. Ulah sarempang keun mang bakal nyang hareupanana. Nyi Maria mah cicing ulah nyaritanya kajaba lamun ditanya ku si Tangkorak Hideung. Tapi kumaha urang ayeuna ye? Cek si Tergos Hideung bari ngareret ka Nyi Maria jajantungna rada ratu. Urang antosan we di dieu Mamang margi abdi mah yakin anjeunna bakal ngaliwat ka dieu. Engke pegat ku Mamang. Nanging omat sing hati-hati sareng kedah sing sopan bilih anjeunna kabujeng ku hawa nafsu. Jawab Nyi Maria bari tetep panonna mah neuteup ka si Saron. Anu harita rada jauh keneh. Pok si Tergos Hideung nyarita deui, "Nuhun Maria, tangtu mangge bakal waspada. Sabab tangtu si Tangkorak Hideung bakal kasar sifatna. Komo ari ka Nyi Maria mah dasa satungsuh manehna. Mangga urang siap-siap diukna di dieu di sisi jalan supaya teu nimbulkeun kacurigaan pikeun si Tangkorak Hideung." Cek si Tergos Hideung bari gek diuk dina batu. Kitu we Nyi Maria diukna ngareneng teu wani japa jauh. Geus kitu mah jep teu aya nu nyarita deui duanana narungguan ngaliwatna si Saron. Sora angin ngaguruh beuki tarik sedengkeun si Saron beuki deukeut ka duaan. Ngaso. Para mitra sadaya akhirna serog si Saron ka palebah Nyi Maria. Reg si Saron ngarandeg. Pungilak panona ngareret ka si Tergos Hideung jeung ka Nyi Maria tapi nu duaan teu aya nu nyarita. Pok si Saron nanya, "Sajeuna keur naraon aya di dieu? Awas ya, lamun teu ngajawab di podaran sakuai. Hayu jawab." Si Saron molotot ka nu duaan. Pok si Tergos Hideung ngajawab kalawan tenang, "Aturan juragan punten abdi teu kumaha wantun ngaganggu ka salira. Nanging sing percanten jisim abdi teu aya niat awon. Kajeun teu naon ari moal ngarugikeun ka aing mah. Tapi naon sababna sia mah keur Tergos? Saha ngaran sia? Jawab." Si Saron maju salengkah puguh si Tergos Hideung rada soak. Tapi ngajawab bari tetep tenang. "Punten juragan, abdi teh moal ngawartoskeun perkawis wasta abdi. Margi da moal aya hartosna kanggo juragan oge. Abdi teh nganggo Tergos Hideung sotenan nuju nyimbutan raheut dina beungeut abdi. Bilih digemrong kula leur atan pirametu. Nanging sing percanten, abdi mah teu aya maksad awon ka juragan teh. Malih sajamasihan hiji laporan perkawis jang banara." Cek si Tergos Hideung. Rada ngeleper sok sieun si Saron ngambek pedah teu dibejakeun ngaran. Leng si Saron ngahuleng nu tadi narek ambek teh jadi teu tulus. Sabab si Tergos Hideung nyebut-nyebut ngaran banara. Akhirna pok si Saron nanya ka si Tergos Hideung, "Teu naon? Moal ngabejakeun ngaran mah. Bana kitu ge anjeun teh pedit meureun. Tapi aya naon jeung jang banara? Da aya bahaya nu ngancam jiwa jang banara? Bejakeun buru-buru." "Mangga juragan. Leres pisan jang banara teh diancam bahaya. Anjeunna didodoho ku Nini Kalingking sareng baturna. Buka bade di kumaha da begitu terang." Si Tergos Hideung ngajawab kalayan hati-hati. Nyarita bari taki-taki bisi si Saron ngambek, Si Kalingking? Kurang ajar. Memang eta nu ngajadikeun bibit panyakit. Tapi apaan si Kalingking mah babarengan jeung si Maria, anak si burak siluman teh eta manusana. Naon sababna si eta aya di dieu? Awas lamun ngabohong digorok sia beheung ku aing." Cek si Saron bari nunjuk ka Nyi Maria. Puguh nu ditunjuk teh meuning ngadeg deui. Sabab memang moal kuat ari kudu ngalawan ka si Saron mah. Terus pisan juragan, abdi ge terang kana lalakon eta teh nanging hatur uninga. Nyi Maria parantos sumujud ka jang banara sarta ka Nyi Maria teh parantos mumusuhan sareng Nini Kalingking. Alata Nyi Maria bade dipayahan ku Nini Kalingking. Nya ditulungan ku jang banara kitu sakawitna mah juragan. Si Tergos Hideung tetap ngajawab kalawan sabar. Huleng si Saron ngahuleng deui sabab ngerasa lieur ngadengena. Da puguh geus yakin Nyi Maria teh anu pangheulana mah ngancam ka banara. Tapi nah ayeuna bet ngadadak kitu. Si Saron ngerasa bingung akhirna mah pok nyarita deui.
naon dari kitu mah. Najan aing can ngarti kana maksudmu sabenerna. Jeung can pati percaya kana caritan maneh. Aing rek nurut kana caritan anjeun-anjeunna. Tapi sing ingat, lamun maneh duaan ngabohong ulah sambat can ieu tangtu bakal dicacag ku aing. Najan lumpat ka luhur langit moal burung benang. Najan lumpat kana lak-lakan mega tangtu benang. Taina aing rek nanya deui, naon maksud maneh nu sabenerna? Harita tangku korak hideung teh para mitra sadaya nanya, atuh teu loba catur. Dijawab harita, sumuhun maksudna mah saja nyusulan we ka juragan supados enggal mulih. Margi jang banara teh kalintang bahayana bilih kabujeng cilaka margi seueur nu ngakalakeun ka anjeunna teh juragan. Lamun sakitu we periogina mah juragan mugi kauninga we. Jawab si Tergos hideung bari manggut pok si Saro nyarita deui. Syukur, tapi memang kau lagi balik ayeuna. Ayo edit. Mah ngiringan, ieu Maria urang mulang. Cek si Tergos hideung bari ngareret ka Nyi Maria. Geus kitu mah bring tiluan arinit ninggalkeun pagunungan Nagasukma. Leumpang ti heula si Saron dituturkeun ku Nyi Maria jeung si Tergos hideung. Saja jalan teh para mitra, gaya nu nyarita jarempe bae jiga nu ngomong. Panon poe beuki lila beuki luhur panas meni moreret. Ngan untung teu lila geus tepi katutugan Gunung Nagasukma. Sup kaleuweung nu rada kanal kakayon sarta jalan mudun meni nu runtug. Nu leumpang beuki gancang ari dina dahan-dahan kai pating gurayang monyet jeung lutung. Terus pating gorobas nyarumput di bumi sieungeun ku tilu jalma nu ngaliwat. Beuki lila beuki jauh, malah akhirna mah anyog ka hiji tempat anu tempatna rada caang jeung teu loba tangkal kain galede. Reng si Saron eureun heula kitu deui Nyi Maria jeung si Tergos hideung. Duanana areureun nurutan si Saron. Jep kaya jadi simpe. Sora suku nu pating korosak ngincak kalakai garing. Ayeuna mah teu kadenge deui Nyi Maria jeung si Tergos hideung teu wani nyarita lamun teu ditanya ku si Saron. Sanggeus rada lida pok si Saron nyarita. Aing ngadenge sora nu aneh. Pating jeleger di Jomantara. Malah asa kadenge sora manusia pating gorobok. Yang tua anu keur tarung. Sakurang-kurangna jalma nu geus asak dina ilmu batin. Sabab sorana sanggup ngageterkeun angin nepi ka dieu. Kumaneh kadenge tawah henteu nu Tergos? Cek si Saron bari ngareret ka si Tergos hideung. Nu ditanya pok nemalan satara basna. Sumuhun, deung uping naon-naon jisim abdi mah rumaos kirang apal kana geteran angin teh. Eta mah teu langkung juragan we. Oh kajeun. Tapi maneh ulah nyebut jelema sinting ka kami sabab memang kami ngadenge eta sora. Dan tunu keur tarung rongkah pisan. Cek si Saron bari neuteup ka si Tergos hideung. Si Saron boga rasa aneh sok sieun dirina disebut sinting sabab memang ku ceuli biasa mah sora nu pating jelegur teh teu bisa katangkep ngan cilibirna angin biasa bae. Pisan-pisan juragan abdi mah moal kumawantu nyang Ki Awon ka juragan teh. Eta mah nyangakeun bae rupina mah juragan melangkung paos kana naon-naon anu kajantenan. Cek si Tergos hideung bari manggut hatena mah dagdi. Syukur ayo urang maju deui. Yang tu dihareup aya nu keur tarung. Lamun bisa urang tempuh heula nya, bisa aya naon-naon. Abi mah sedang ngiringan we mangga bade baha kana kapal juragan. Cek si Tergos hideung bari manggut atuh geus kitu mah gandegang si Saron leumpang. Ari si Tergos hideung pok nyarita ka Nyi Maria. Ayo urang init Nyi Maria ngarah buru-buru tepi. Mangga mamang abdi mah sedang ngiringan. Jawab Nyi Maria bari terus leumpang deui nuturkeun si Saron. Jep geus laleumpang mah taya nu nyarita. Jarong Jon bae laleumpang kalayan husu. Teu bade nu diceritakeun lantaran si Saron kacida dipikasieuna ku si Tergos hideung jeung ku Nyi Maria. Jadi duanana oge teu aya nu wani ngajak nyarita kajaba lamun ditanya. Para mitra sadaya cagtuna heula lalampahan si Saron jeung Nyi Maria katut si Tergos hideung. Engke bakal kasampeur deui ayeuna urang caritakeun kaayaan Mama Sutara nu keur tarung jeung Citrasena. Kalayan disaksian ku Malati bodas bari colohok bengong lantaran kakara harita lalajo dua jago keur tarung patutunggalan. Celekur sora tanaga batin anu bantrok di Jomantara menipati geleger. Bumi alam karasa euneur siga nu dienagkeun ku lini
tatangkalan pating garoyang jika nurek rungkan dina kaayaan kitu pok malah tibodas ngomong sorangan. Hutan kieu ari nu tarum para jago horeng jero ilmu nanya ilmu silat teh jero pisan lainna sakadar bisa ngulinkeun bedog jeung peso wungkul tapi aya deui we nu leuwih aheng yakin ayeuna mah Mama Sutara hiji jawara nu geus kahot paingan cek Aki Sidik anu ngaran Sutara teh geus kungsi ngage nyelongkeun kalangan persilatan lantaran ilmu kadugalanana lain lumayan estu mata kaget mun nempo tapi kumaha ari Kang Banara usaha atuh dipalingna jadi bararing nah aing teh kudu terus-terusan lalajo nu tarung atawa kudu init pikeun yangan Kang Banara cek Malati bodas bari ngusak beungeut terus panon molohok deui kanu keur tarung teu lila gero Citrasena ngagorowok matak paur sora tarik naningan sora anu pati geleger rasakeun ieu pandengeul aing setan cek Citrasena bari luncat narajang ka Mama Sutara dua dampaleungeun meber sarta didorongkeun ka hareup kalayang awak Citrasena ngabelesu rek ngubuk badan Mama Sutara tapi Mama Sutara ditadah ku Mama Sutara ku dua leungeun anu geus siap ku jurus balung besi atawa ajian tulang besi sudak jelegur kadenge deui nu ngajelegur bumi karasa ingung marati bodas nyaksian meninga gurubu bakat ku kaget jeung reuwas dina kaayaan kitu cakakak Mama Sutara seuri. Ayo grabudi deui baraya mana kagagahan sia tengan sakitu. Cek Mama Sutara bari melong ka musuhna ari Citrasena ngagubrag ka hanapeun ngageblug dada karasa seueur dina bibir ngaluarkeun getih kental anu semu hideung tapi Citrasena terubuh malah teu nyebut aduh koreyat hudang deui pok nyarita bangun gemes. Aing jan ngaku eleh sia loba kene jurus aing nu rek digunakeun pikeun ngarubuhkeun anjeun sok geura tadah sia. Sok ulah rubating bacot buktikeun caritana anjeun teh kaula ge geus siap pikeun ngaladenan pangawasa anjeun mah jawab Mama Sutara bari nyerengeh semua para mitra. Memang dina caritaan Mama Sutara estu ngabakar sumanget atawa santeuna bae loba sifat anu ngahina maksudna mah supaya Citrasena ilang tina dilingeran silat. Ngaso. Para mitra anu mulia Citrasena tuluy nyarita deui alus ieu geura tadah ieu cek Citrasena bari nyurudut ngirimkeun peureup kana dada Mama Sutara bari dibarengan ku tanaga batin anu kacida pisan kuatna. Citrasena ngagunakeun tanaga warisan ti akina nu katelah naga suni waktu diwarah di guha Ciloa Kembar siuk geduk dada Mama Sutara ditonyok bles suku Mama Sutara ngabelesak semet memuncangan tapi ari dada nama tetep tagen hari teteh kuat lir patok besi nu kacida rongkahna seret siuk geduk ku Citrasena ditonyok deui tapi tetep diregrog reg Citrasena ngaradeg heula manehna rada ngahuleng lantaran ngarasa kaget naha bet aya manusia kuat-kuat teuing padahal tonyokan Citrasena baheula mah sanggup ngancurkeun batu. Kunaon kalaga ngahuleng baraya ayo geura ketrukeun pangawasa anjeun teh kaula geus garetek awak teh hayang nyobaan peureup anjeun cek Mama Sutara bari molohok ka Citrasena. Gebeg Citrasena ngarenyag Mama Sutara molohok teh para mitra bari ngarenghap Citrasena narik napas panjang tapi teu ngajawab. Ras inget kana kalakuan waktu keur latihan di guha Ciloa Kembar. Barang inget kadinya renghap Citrasena narik deui napas panjang terus kokerot nahan amarah kalayan teu loba catur sebrut ngirimkeun deui panarajangna peureup ngancam dada Mama Sutara siuk geduk Citrasena ngarasa eungap siga nama tanaga nu dikaluarkeun ku Citrasena malik ka dirina sorangan lantaran Mama Sutara kacida kuatna sanggup nadah sakabeh serangan ti Citrasena.
Haji Balung besi itu bisa digempur ku tanaga Citrasena. Akhirna jeleng Citrasena loncat ka tukang. Kecelok Citrasena ngutah-ngutahkeun getih hiru menila lamaran. Leng sirah karasa lieur bumi alam asap tibalik. Tetempuan ranyai kararoneng dada sasak jeung seueul anu lain lumayan. Kunaon anjeun teh? Mana buktina carita anjeun nu somong jeung takabur teh? Cing aing hayang keneh ngasaan peueup anjeun. Hayo maju deui. Mama Sutara nantang bari molotot ka Citrasena. Sedengkeun ditantang nama si keneh lalinu sakujur awak karasa remuk. Bitis ngeleper tapi ari sumanget mah teu pareum-pareum ngagedur pok maksakeun nyarita bari rumenghap. Untung makabunga sia. Aing can beak penasaran. Ilmu aing can beak kabeh. Masih aya keneh nu bakal dipake ngagempur awak sia deuleu. Dagwan sagedeung sia. Aing ngalieur keneh. Cik Citrasena bari murleng ka Mama Sutara. Ambekanana renghap ranyuk beungeutna para mitra menigeus katara rada sepa. Panon burahay beureum jiga nu mabok. Kuntu kekerot nahan amarah ayeuna mah Citrasena geus teu bisa lalabora deui. Tarung bener-bener dinyakeun sakabeh kakuatanana digunakeun ngomong jeroning hatena. Cilaka si kasebelan lain lawanan enteng-enteng. Nah saha ngaranna teh tanaga kacida rongkahna. Padahal awakna mah teu gede-gede teuing. Walai bedana jeung salira Kang Supala. Tapi bener aing inget ka Kang Supala. Aing kungsi diwarah dina tenggelan Banyu Maruta. Awas ya. Ku aing rek coba susuganan aya gunana. Sok sanajan ilmu aing can sampurna, tapi aing ngerasa yakin Banyu Maruta bakal sanggup ngarubuhkeun musuh. Ceuk gerentas hate Citrasena kituna teh bari masang kuda-kuda terus mulihkeun deui kakuatan tadi buyar. Sakabeh perhatian siga museur kalayan sampurna. Sagala rupa nu kungsi diajarkeun ku Supala harita dilaksanakeun ku Citrasena. Delila bling Citrasena nenjerag bumi 3 kali. Riang bumi karasana euneur. Citrasena ngagunakeun sari bumi pikeun ngarubuhkeun Mama Sutara. Delila cilang Citrasena luncat bari ngadorongkeun 2 peureub nu diancam tarang Mama Sutara. Kriang bubrag bruk Mama Sutara rubuh. Bareng pisan jeung awak Citrasena nu sarua tibebeut. Duanana harita teh namru bari utah getih. Renghap Citrasena renghap ranyug. Panon ngolotot ka Mama Sutara nu keur ngusapan dadana lantaran karasa eungap jeung seueul. Pok Mama Sutara ngagerentes dina manahna bari melong ka Citrasena. Waduh, tete lalain omong kosong. Sinurus tunyung teh sanggup ngarubuhkeun aing. Suku ngadadak teu kuat nangtung. Bumi alam jadi goyang. Dada aing sesek meni asa parinu. Heran, nah abet bisa ngagempur ku ajian Banyu Maruta. Nah murina eyang banyu bening gitu. Mata kaget lamun kieu macarana aing tarung jeung luhur atawa sakurang-kurang ge tarung jeung saaliran. Tapi saha manehna teh nya? Mama Sutara renghap ranyug bari neuteub kana beungeut Citrasena. Jiga nu hayang sidik pisan bisi tarung jeung wawuh tapi tetep teu nyaho ka Citrasena. Mama Sutara ngan bati bingung. Sedengkeun nu dipikiranana harita teh kuniang hudang lalaunan jeung nangtung bangun ripuh sabab awak Citrasena karasa lalinu. Pok ngomong sajeroning hatena bari nyekelan dada. Bener, aku Banyu Maruta marubuh, tapi ngan saukur ngagubra gungkul. Sorot matana tetep galak si kasebelan teh. Kumalaun manehna balik nyerang ka aing. Kudu kunaon dilawan nya. Sabab aing ngarasa yakin ye eta manusia moal bisa dibawa tarung biasa. Komo ku aing geus digagalak. Diajak tarung ku jalan kieu, wah matak bingung. Tapi si Citrasena moal sieun ku paeh. Lamun teu kudu paeh di dieu taya halanganana. Citrasena ngomong sorangan bari mulihkeun deui tanagana. Napas diatur supaya teu beak, teu dilajung Mama Sutara ge nangtung deui. Tuluy kekejet bangun karsel duanana pating kulinting ngumpulkeun heula tanagana sewang-sewangan. Nu tarung
estus halase matak greget lalajo malam harita malati bodas menigo godeg ngomong sorangan lalaunan. Aduh tetela lain jawara hanap-hanap. Dua nana sarua gagahna, sarua sakti mandraguna jeung sarua kesitna. Tapi aing kaget naon sababna nu maling mangsam di teu dek mergasa ka aing. Da buktina basa tarung jeung aing kalah kabur. Disangka ku aing mamanehna teh sieun. Tapi kanyataanna manehna jawara gagah. Heran naon sababna nya. Naon maksudna maling mangsamdi. Jeung deuna kusaha atuh dipalingna Kang Banara teh. Cek malati bodas bari ngurutan dada semu bingung. Panon moloho kadua jawara nu keur ngadu jajaten. Dina kaayaan kitu srog Citrasena masang deui kuda-kuda pok nyarita. Ayo teruskeun deui. Tarung can geus poe ieu. Udah aing da moal mundur. Da dikira aing rek sieun sok geura ketrukeun kakuatan sia. Waing tangtu bakal ditada. Jawab Mama Sutara bari taki-taki kalayan teu kanyahoan. Citrasena luncat bari ngagero. Suku rek mabat beuheung Mama Sutara. Tapi lep Mama Sutara ngelok. Ros suku Citrasena najak angin. Baringan sajuralit Citrasena malik bari ngirimkeun peureup kana punduk Mama Sutara. Serep keduk peureup Citrasena dipapag ku pigulang Mama Sutara. Clek Citrasena nincak di lemah. Ari Mama Sutara mundur salengkah. Gerila sebrut Citrasena ngirimkeun peureup kenca kana palipisan Mama Sutara. Tapi barang rek ditewak lep peureup ditarik deui sarta sakilat suku katuhu Citrasena maju dibarengan ku nyodokeun peureup katuhu kana hulu angan Mama Sutara. Yuk kilak keduk peureup Citrasena hasil dipotong ku pigulang Mama Sutara ditilep di luhur teg kana jajantung Citrasena asa aya nu nyentuh nyeri jeung seueul karasana. Kurang ngajar sia rasakeun pamalas aing cek Citrasena bari narajang deui ku tonyokan ngalut meni murudul pasusul Mama Sutara katarara dari puheun waleungeun pating sariut nakisan panarajang Citrasena. Hiu duk dak hiu bret dua panarajang para mitra diadu meniduk dak mata klinu sorat tulang nu bentrok pati geletuk malah nu kaameu bau hangit lila-lila peladung keluar hasup ipis sedengkeun tonyokan Citrasena teu eureun terus ngurudul ngancam dada jeung tarang Mama Sutara tapi nu diserang teu ereh kesit ketakisanana tetep kuat sarta sanggup megatan panarajang musuh nu rongka. Kuda-kuda robah ratusan kali dina samenit gancangna teu bisa katempo ku panon akhirna peladung timbul hasil di sabudureun anu keur tarung teh beuki lila beuki kanal para mitra sadaya malah mah tungtungna manu tarung teu katempo kabulan ku hasil anu kanal barang nempo kajadian kitu malah tibodas harita teh colohok bengung manehna geus teu bisa lalajo nu silih sodok ku tonyokan teu bisa nempo nu silih sudu ku peureup ngan bisa nempo gulungan hasil pacampur jeung taneuh anu ngalebu kabeh mubul kaluhur mata ketir nu kadengengan seahna sorat tenggelan-tenggelan dua lawan anu keur tarung. Waktu nase para mitra.